Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Ari maqalah nomor ke-17 Qala nyariosa Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala, amin. Anjeunna teh seorang intelektual, pakar psikolog, bahkan dina sosialna hikmahna tos melalang lintang, dugikeun kajanten acuan di jazirah Timur Tengah khususnya. Ieu teh reng-rengan termasuk ulama sufiah. Anjeunna ditaros hina suila, dina waktos ditaros anjeunna ma khairu ma yu'ti, ma khairu ma yu'tal abdu. Setelah nunaros ningali ekspresi jelema diberi kabungahan ku haliah dunya, disimpulkeun ku nunaros nu akhirna sumping ka Ahnaf bin Qais. Ceuk Sunda mah kieu, Syekh, kira-kirana naon anu pang alus-alusna dibikeun ku Allah ka jelema gitu. Narosna teh kitu tah. Ayeuna meureunnan ka urang ke, kira-kirana naon nu pang hebat-hebatna dibikeun ku Allah ka urang. Qala saur Ahnaf, Syekh Ahnaf, huwa ari nu pang istimewa na pang pamereti Allah teh nyaeta aklun goriziyun, akal goriji. Ari muning jeung domba mah dipasian akal tobi'i, cicing dina tabeat akal sato, mun urang mah dibere akal goriji. Jadi insting watak kemanusiaan ta eta nu ngabedakeun antara sato jeung urang teh akal eta. Ae tobi'iyun atawa dari jelema mahnya tabiat sato aya gitu. Jelema da jelema ngan lamun geus leungit kana tabiat gorijina nu muncul aya tabiatna bakal leuwih jahat daripada binatang nu aya. Sepertos bajing lapar naik kana kalapa, pan urang mah henteu langsung digorogotan kalapa, dan nu fungsina hayang kalapa teh menu produkna akal. Da kulantaran bajing mah geus kitu polongoan kalapa hakan jeung jero-jerona leos we, teu wawartos heula kanu gaduh kalapa da bajing. Lamun jelema geus cicing dina tabeat bakal bajingan, tong boro kalapa jeung tanah-tanahna dipaok. Tadi mana-mana lamun akal geus teu berfungsi. Akal naonna? Akal gorijin. Modikeun urang sato lapar, urang lapar dina tabeat kade. Moal bisa jelema nu dicabut ku Allah teu bogaan lapar. Seubeuh tabeat.
Saur Kanjeng Nabi, maktasabal mar'u misla akli yahdi sohibahu ilal huda au yarudduhu an rodda. Ari jalma anu ngasab nu memprodak nu memperjalankan akalna misla aklin sepertos akal, jadi akal teh berfungsi. Anu ketika akal eta nyerap tina nur cahaya ilmu terap karena akal, awas ya, yahdi nu bisa menunjuk sohibahu kanu ngabogaan akal ilal huda kana petunjuk. Contoh, keur SD can bisa maca, ku guru SD papatahan, ini A besar, A kecil, ini huruf sambung, ini huruf pisah, neraplah kadir. Ketika orang geus aya cernaan bahwa mana alamat Mulyasari majelis ngaji ngopi, mana Tasikmalaya, mana Bandung geus kabaca ku urang, bahkan arah-arah lagi geus kabaca. Ketika orang rek imit ka mana wae, pok di dia berfungsi. Oh, kaditu tuh arah Mulyasari teh. Oh, kaditu arah kawetan teh. Ieu ka kulon, ka kidul teh. Coba lamun ayeuna eueuh ilmu tapi akal berfungsi. Nyasap moal? Nyasap. Ngan biasana nu leuwih nyasap mah nu boga ilmu. Hampurannya matak mending bodoh hirup. Eta kan korupsi eta palinternya. Leres deh. Bahkan pinter ting teh. Yahdi sohibahu ilal huda au yarudduhu an roddi. Fungsina akal, awas ya. Urang dibere ku Allah akal. Langsung diserap ka dia. Sep asupkeun tah kana ieu. Ku eta dipilih. Mana panas, mana tiis, mana jauh, mana deket, mana ngeunah, mana nu teu ngeunah, sifatna, datna, hakikatna. Ku ieu. Matak akal mah gajadikeun ukuran kana bisana narimana taklifna tuntutan Allah ka urang. Matak disebutna teh naon? Sampurnana akal goriji, maka urang dituntut pikeun ngalaksanakeun naon bae perkara kewajiban ti Gusti. Cing kira-kira nah untung teu urang dititah ku Allah. Untung teu? Untung naon sababna? Berakal. Ngan lamun hoream komo mung kana parentah ti Allah geraka. Palidinya ayatna mentari hati kantun calik we didinya bebas up to you kumasia rek salat rek teu salat rek puasa teu puasa kumaha maneh we naon sababna da Allah dia moal amek kan teu boga akal. Ari leungit akal teh ijalatul idrok, leungit pamanggih kana dirina. Aya nu berakal manehanana teh ijalali idrok ku akibat hebat ma'rifatna. Urang balin hebat ma'rifat ijalatul idrok teh. Eleh topa. Kepengpeongan ku awewe seolah-olah gila. Nah, matak maktasabal mar'u misla akli yahdi sohibahu ilal huda au yarudduhu an rodda. Jadi fungsina ieu teh oh urang ulah ngajeleng ya kana jurang da cek akal ningali adat istiadat ketika ngajeleng kana jurang bakal pae. Coba lamun eueuh eta samaruk deet lamun urang teu dibere eta ku Allah. Sedengkeun fungsi eta dibikeun ku Allah teh kada hiji. Alat pikeun iman ka Gusti. Tanazul make alat heula
Setiap sene pasti panas boga tapak, cek adat sene teh nutung cek akal. Nu akhirna si eta mah sok ngajauhan sene. Tapi lamun kumaripat mah eueuh naon bae perkara nu napakan iwati tapak damel Allah sene dicekel ge teu teurang. Ulah nyebutkeun sakti dan nu saktina mah saha? Allah. Ngan geus nepi acan kadinya. Geus mun gasolin. Nah, akal. Jadi cenah kieu panghebat-hebatna pamereti Allah teh nyaeta akal. Alatna jeung alat iman ka Gusti Allah. Nomor kedua fungsina alat teh nyaeta pikeun memperdalam wahyu-wahyu Allah sinaran ayat-ayat Allah. Matak disebut ulil albab. Para ahli astronomi, ahli geografi, ahli kimia, ahli eta teh pake akal nu keur memperdalamkeun ayat kauniyahna Allah. Ilmu Allah eta teh karek saeutik eta teh nu dibikeun ku Allah teh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Si adit saeutik ilmu teh haji. Eueuh nu gede ilmu teh kabeh ge saeutik ka Allah. Kadang ku Allah teh sieu mah dibere kalebihanna sieu. Lain bodoh teh pinter atos. Matak lamun kieu. Hei, pangomikeun motor, epik teh cek sieu teh. Teu bisa ulah nyebutkeun bodoh. Naon sababna? Da si eta mah ku Allah keur teu dibere bisa ngomean motor ngan diberena bisa ngomean imah berarti tukang bas. Urang makan ge lah belet si eta mah teu bisa. Sabelat-belatna jelema pasti aya ahli kabisana. Matak serahkan kepada ahlinya. Matak ida wusidal amru bi ghairi ahliha pangtadir sa'a. Apabila sesuatu dibikeun ka jelema nu lain fungsina, tunggu kehancuranana. Tak krisis moneter teh ieu teh dibikeun ka menteri nu garoblok. Akalna mah berfungsi, ngan nafsu menguasai. Jantan diperdalam, sok bisi urang rek sakola jurusan fisika, kimia, naon deui, mesin itu ieu, sok perdalam. Perdalam. Tah, eta teh ayat Allah. Besi tina naon, baja tina naon, emas asalna tina naon, mutiara tina naon, diperdalam ilmu teh. Hari ieu mah ilmu geus boga nu diudagna teh gaji we terus lain ilmuna. Matak jadi masalah kan deh. Jadi masalah. Cek presiden teh mangga atuh cenah gaji ayeuna PNS 25 juta per bulan. Ngan otak rada error sampai sakali. Hayang. Aduh. Sok perdalam ahli arsitek eta teh hebatna fungsina akal. Wahyu-wahyu Allah diperdalam ayat-ayat kauniyah. Dapun tanya naon bae perkara nu terjadi di alam dunia ayeuna sangat logis dan rasionalis, tidak ada yang mistis kan. Sabab fungsina akal eta. Kunaon si eta cenah di banjur teu baseuh ceuk akal mah tetepi we jeung teu keuna. Oh da ieu mah keuna kana naon takal daun talus nya meureunnan adatna sifatna daun talus ku Allah dijieun moal terap kana naon. Sangat logis loh.
dalam ayeuna nu teu ku kadek cenah si eta tos puasa teu ku kadek lain ada puasa nu bisa teu neurakeun ka si eta. Allah mere padol teu teurak si eta di kadek sakitu ceuk akal. Teurak maneh teh henteu puasa 40. Teu logis. Matak nanaon ogen sangat rasional. Tak ieu fungsi akal. Nomor katilu fungsi akal teh yuparriku bainal haqqi wal batil. Jeung ngabedakeun mana nu salah mana nu bener. Tos kitu. Da sadayana gen ku akal mah mana nu bener mana anu salah langsung ku hate dituturkeun, maka nafsu memprovokasi kana hate. Lain kan akal kan. Dan nafsu mah moal ngarobah bahwa kadongdong itu haseum, cek nafsu teh hamis ya moal haseum mah eta. Ngan kana hate kumacarana nyokot kadongdong menang maok eta nafsu mah kadinya. Memprovokasi nanti. Tak mudah-mudahan akal orang sing normal terasnya mahal sekalian ngejepret ieu ge urat sarafna deh. Tiantawisna cenah dak lamun hayang eta sing minang maca Quran bada subuh bada maghrib terus rilekeun tina problematika nu badal da rileks sebetulna mah dunya mah kunaon cenah make rileks di dunia ini tidak ada yang pasti sakit nu mastikeun mah hawa nafsu eta nu salahna mah yakin si eta bakal daekeun efek teh ketika diucapkeun mah embungeun pan lumayan kana hate jeung kana otak teh ari yakin mah pamere saha lain dijieun ku urang biji tak akal teh. Kadua aya nu nafsiran panghebat-hebatna jelema teh dibere kapinteran punten. Ieu pendafsiranana aklun gorijiun. Ari pinter mah relatifnya da umum teh. Kadua fa illam yakun ailam yujad al aqlu kumaha cenah lamun si eta teh dibere kapinteran naon istimewana ti Allah qala saur Ahnaf adabun solihun anugerah nu dibikeun ka jelema nu istimewa ti Allah teh nyaeta dibere adab soleh teh lah nyaho nu rek dilakukeun jeung sok hati-hati bisi tumiba kana salah tah eta ieu mahal itu ma'rifatun mayah tarijubihi an jami'i anwa'il khoto sok hati-hati karena perkara tumiba karena tumibana nu batak salah komo karena gagal matak saur dina hadis layul dagu fi hijrin wahidin marrotaini kamu jangan terperosok kepada lubang yang kedua kali lamun geus salah kitu geus jauhan ngan lamun terus-terusan berarti geus teu normal akalna sakitu. Geus puguh rugi. Terus we si eta. Mata punten upami ayeuna tos dikuasai ku nafsu akalna, maka bakal mencari solusi nu paling membahayakan dan merugikan kehidupanna. Contoh kamari mengarugikeunna teh 20 miliar gitu. Isuk mah 1 triliun. Komo nu kelas maraneh mah judonya leutik keneh 20.000 terus teh efek teh beres ujug-ujug anu nagih we ka imah teh dijumlah teh hutang teh 500.000 jual motor beres motor dijual eureun ancruk deui kadinya kumacarana supaya menang di motor nu akhirna ngacak otak teh tanu ditroking ku nafsu neangan we modal deui kadituna teh mau we mas mitoha nepikeun kapunten angri
kada ya lalaki ya jaga hati pamajikannya. Kamari dina media kriminal aya ibu-ibu bunuh diri sekaligus ngaracun anaknya. Maca suratna aing leweh. Leweh naon? Ai lalaki teu tanggung jawab ngabiayaan henteu ari nu nagih hutang datang ka pamajikan. Urut naon? Judol. Allah, ibu-ibu sing sarolehnya salaki orangnya. Teu soleh mah Ari ngomong sama meh kawin saya akan setia dan tidak akan melukai setik jarum pun. Lingis goblok sia nu ditanjepkeun anak. Ngeri. Innalillahi terjadi ki. Saha nu ngabunuh? Awas. Saha nu ngabunuh eta? Nu nyieun aplikasina milu ngabunuh. Bisi pajarkeun. Maneh repeh teu ngademo supaya judol ditutup ka polisi. Akur sia teh. Komo anggaranna hasilna dihakan. Innalillahi. Dan gitu upami akal terus tidak berfungsi seolah-olah tidak akan ada solusi. Naon sababna teu ditopang ku iman akalna. Teu ditopang ku iman akal. Allahu akbar, mudah-mudahan sing saralametnya. Geus we lain mah sing karona hati hirup teh lah ulah gara-gayaan bari teu mampu lah. Nu aya. Dahar jeung daging dihayal anger lapat. Nu aya we kanaren. Da kanaren oge makhluk Allah. Ku Allah teh dijieun kanaren teh jeung dahareun urang. Teu beuki ya jeung uya. Ada mau jadi bergiji, lain giji na kehe barokahna. Dari duitina haram mun moal mawakan hade moal. Allahu akbar, innalillahi. Mana hati-hati ketika ngalakukeun naon bae perkara bisi tumiba kana salah. Ta eta teh adabus soleh, anugerah ti Allah. Lamun rek diudag mah eta teh hidayah jeung taufik. Hal eta teh hidayah taufik teh anu teu dibikeun ku Allah ka kabeh. Naon sababna? Yahdi may yasha wa yudillu liman yasha. Dipilih atuh ku Allah. Maaf. Allahumma inni as'aluka huda. Ya Allah nyuhunkeun petunjuk. Petunjuk mah geus dibikeun. Ngan eta nuturkeunana. Geus puguh ka Cineam teh aya beusna jurusan Cineam, hayang tepi ka Cineam. Naik jurusan Garut. Tepi moal. Sing ikhtiat. Kumaha carana? Punten. Adab soleh teh nyaeta ma'rifatu mayyahtarjuhu bihi taros ka ahlina. Ta eta nu pangahlina. Ulah mereka dawang wae asa aing apa. Seueur para kiai, para ajengan, para guru urang. Sapertos kamari hebat ikhtiatah. Moal disebutkeun ngaranna manu nanyakeun jamaah. Punten abdi ngawagel urang keur di jalan tah. Kumaha hukumna cenah diwalian ku wali nu tara salat? Ari kawin sah henteu. Emut kapungkur nuju basul masail aya dua kaul. Aya nu nyaurkeun teu sah, aya nu nyaurkeun sah. Nyaurkeun sah teh sabab aya ijma ulama illa biwaliyin kecuali ku wali teu make syarat sok salat atau henteu. Ngan dina saagama mah kudu. Anapun lamun teu salat eta jadi akanna jadi.
bade dicanak anu mana erek dicanak dua nana ogen mangga ngan aya konsekuensi tak itu ihtiyate. Bahkan lamun ningalikeun dina kitab I'anatul Thalibin jeung kitab Al-Ummah ya. Allahu Akbar. Bisi urang rek ngawaralian ke istibroh heula 40 poe 40 peuting ulah ngalakukeun dosa pasek. Ai pasek teh dora kaleutik. Nepikeun ka cek dina kitab tasawuf madugikeun ka ketika rek ngawalian teh make kolor ka mana-mana panembongkeun orat wayana eta teh henteu ari pasad nikah mangan barokah nikah moal dibikeun. Emang ngeunah jadi wali? Wali ben boga duit. Kadeta eta teh ihtiyat naon bae perkara dilakukeun selalu hati-hati bisi tumibak kana kasalahan. Takari ama pun tanda nyanakna ihtiyat. Allah. Ngawalian bari mabok heula. Ngarah aya mental. Sah ngan wayahna diangkat jeung dicabut barokah. Mana buktina? Lamun eta jelema kana salatna nolak kana wajibna salat berarti geus kafir kade ya. Geus naon? Kafir kade. Mata kami tohang ke tanya heula. Tanya nu deket lah. Tanya heula, Pak sok salat tara? Kayak gitu mun sok salat aing rek kawin. Mentara moal. Atur nuhun sudah mencicipi anakmu. Gratis. Awewe ge kitu ulah sangeunana nu dipikirkeun teh hayang hajat badag di gedung. Ari praktek wali akad jeung naon ijab qabul teu bisa. Di hati teh ya ihtiyat teh mata aji ilmu fikih wudu sing hati-hati salat hati-hati zakat munga haji umroh hati-hati pakai ilmu teh ya jadi lamun urang geus dibere hati-hati rek ngalakukeun naon bae perkara eta teh anugerah terhebat nu dibikeun ku Allah. Kila pa ilam yakun lamun teu dibere adab soleh naon cenah nu panghebatna saur Asnaf yujadu dalikal adab qala sohibul muwaffaq panghebat-hebatna jelema nu dibere anugerah ku Allah teh hiji dibere akal kadua kapinteran nomor kadua dibere adab soleh teh nyaeta ihtiyat kehati-hatian dina rek salakukeun perkara nu dilakukeun nomor katilu nyaeta nu dibere hidayah jeung taufik. Lain diberi jabatan kade, lain diberi harta, lain diberi kasep jeung geulis, lain diberi pesantren, lain diberi majelis, lain diberi hidayah jeung taufik. Mata krosul akli ba'dal iman atawaddudu ilan nas. Kieu meureun setelah orang diberi akal terus adab soleh terus diberi nyaah maka pang sampurna akal jelema lamun geus menyebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia. Lamun aya bencian kene berarti akalna geus teu normal kan. Aing mah keul kasih eta kadeh jauhan keur teu normal. Naon ba'dal iman atawaddudu ilan nas. Mika nyaah ka jelema wa mayyastagni rajulun an musawwaratin kadua
jelma anu hebat akalna dibere taufik teh teu ngarasa cukup eta lalaki an musawaratin tina musyawarah. Jadi arti kieu kan urang teh dibere akal terus petunjuk aya di mana-mana orang musyawarah berbagai pendapat naon bae perkara ajuan itu ieu teu cukup di dinya si eta mah istikharah ka Allah minta petunjuk. Urang mah istikharah nah karena jodoh unggul tuh dah. Nya kitu manehnya. Ya bade damel kamana-mana gen dugikeun ka sakola rek masantren dipi urang musyawarah heula. Wah, ai istikharah teh sok keluar bagong cenah. Eta teh adit kieu. Tugas maneh nyucikeun. Da istikharah mah kieu lah. Anugerah ti Gusti Allah dibere isyarat tapi namun salah nafsirkeun namun bagi salah deui teh. Ari ama kieu we objektif bijaksana mangai istikharah hade lain berarti prak dina realitana bakal goreng bakal hade. Istikharah katinggalina goreng bukan berarti realitana bakal terjadi goreng, tetap tergantung gua sikap urang. Ah iya fotona iya alamatnya ya wewenya oh ada momokan iya gitu ya istikharah langsung nya ningalikeun teh keur titilep di bumi teh sae aya dua titilep narek babangsa atau kumaha badai saya badai awon eta mah adab urang ka Allah anapun dina realita mah tergantung kehebatan urang. Maka tidak akan rugi orang yang suka musyawarah dan tidak akan rugi orang yang suka istikharah. Naon sababna? Konsekuensina kuat. Da age pernah atuh istikharah ka awewe teh pernah. Nitah ajengan. Ya cenah jam nuju ngangemukeunna bari nyekel Quran. Jelema eta nu maca Quran. Jadi nama ka nu ieu. Nu teu istikharah. Tapi dah setia teh di istikharah. Tinggal tilu deui. Wani aing mah cara maneh di dieu bungkul. Itu taditnya istikharah, ikhtiar gitu. Nah, alungkeun di mana? Kan urang masuk alungkeunna malingkeun hiji perkara ka mana mengkolna cek. Oh cenah ka ditu. Heueuh sasa. Sia nanyakeun ka rokrak tuh dah. Aya-aya Google Map. Kayak itu cenah ya pilih wetan cenah pirosat. Ya stagni rajulun an musawaratin wa ana ahlal ma'ruf sing inget ari ahli hade di dunya teh isuk bakal jadi ahli sae di akhirat. Kayak mudah-mudahan ya sing jadi gambaran orang isuk di akhirat ya. Sok sanajan bari lulucon oge nya. Wa ahlal munkar fid dunya hum ahlal munkar. Lamun nyeun kamunkaran di dunia wayana di akhirat oge jadi ahli munkar. Kitu oge lamun teu tobat heula. Kila fa ilam yakun lamun teu kitu ae lam yujadalika sohibun. Di mana urang teu dibere hal eta maka anugerah nu ku Gusti Allah teh qalbun murabitun. Alah ieu nu berat mah ya. Hatena geus teu ngepek ku gorengna batur. Ieu mah hese kelas itu eta mah. Beurekeun ece dijebengan ku batur teh wah nyerentengnya. Ieu mah henteu.
ujug-ujug kieu ketika aya poyokan ti batur teh eta mah langsung mohon abdi Gusti panghinana poyokan eta hakikatna mah ti Gusti jeung ngalengkeun abdi wah mun eta mah Gusti. Yuk urang karar itu yuk ngaradame Indonesia. Ye. Punten-punten ya marek ngabejaan we nya. Da kelasna kelas genep ya. Mun maneh dinya nyeri ku batur. Terus orang teh ngajawab. Hei. Si itu sia memejet maneh ke da urang mah jelema nu geus pejet payeunaan Allah. Piraku urang kudu ngabela ka pejetan geus puguh ceuk Allah pejet. Maneh teu amok, naon amok oge bakal nambahan pejet. Heup. Repeh we selama 40 poe. Ulah ka internet kata terprovokasi ku gorengna itu. Tingali nu goreng ka urang. Nah, udah repeh. Ngan uing mah sok aya ka provokasi mah kieu ngahina ka uing mah teu ngan lamun ka guru uing mah sok rada kasinggung ka guru kana agama geus eta pamajikan anu moyok seuri we urang da nya ieu poyokeun uing anu mah akeun bae tapi lamun ka guru sok aya kitu eta teh anugerah ti Allah lamun urang dijerek ku batur, dingewa ku batur, dihianati ku batur, teu ngepek. Mahal teh. Seperti Imam Hambal mendepikeun ka kieu atuh. Anu teristimewa mah kieu. Siti Robiatul Adawiyah radhiyallahu anha. Aya bangsat lebet ka bumi ku pedah di bumi na teu aya bangsateun dan nyumput aja lain kadon jejerita ditaros kunaon nyumput isin teu aya canakeun kangge bangsa coba wah eta mah hararampangnya Siti Robiatul Adawiyah mah nyumput nate lain ku sieun ku bangsa ternyata isin teu aya canakeun kangge bangsa naon sababna dah hatena gorengna makhluk geus teu keuna kana hatena sok baralik ti dieu teh sing maruka kitu nya karempongkeun pantok. Jadi gitunya kolbun murabitun naon margina ya urang hayang lepas tinu goreng ti batur Kanjeng Nabi kantos ngaibaratkeun seandainya kalau kita hidup di tengah-tengah lautan bersama dua orang di atas satu batang bambu maka kejelekan orang akan tiba dan akan menghampiri kita. Eta teh di tengah lautan nu eueuh jelema. Komo dina sosial kieu ya wajar atuh. Wajar. Lah geus betah cenah ruang riung teh. Nya geus ngajedog cicing deui mah. Laukanal mu'minun ala qasbatin fil bahri laqabbadallahu lahu mayyubdihi. Jadi kieu seandainya kalau kita hidup di tengah-tengah lautan berdua satu sama lain pasti saling dolim. Moal pastina eta. Komo kieu atuh. Komo kieu. Jadi lamun ayeuna gorengna pamajikan geus dimaklum sih eta. Bahkan aya wali Allah hayang nate dicarekan ku awewe. Mudah-mudahan nyarekan teh eta mah ti ieu. Laqabbadallahu lahu mayyudihi. Tangtu Allah ngadatangkeun ka itu si jalma nu rek milaraan. Kunaon becarana? Ai pilara teh kieu lah Bu.
Nu teu hayang tumiba kana diri, ketika tumiba kana diri tebetah kana hate pilara teh. Dan kadang aya urang mah loba keneh hayang dahareunana daripada ngarasa dipilaraana. Dalam embung mah da moal teh. Leungit toma, leungit hayang, moal asa dipilaraan. Lamun gede toma aya jelema nu ngaliwat mau dahareun teh ka ditu na teh nawaran si jangkar kehen koret. Lain si itu koret, sia nu toma. Kadang mah kieu, aduh itu re tuangan dicana, ya Allah sing barokah, sing sararang teh sing sarehat tuangan eta teh. Tos sakit tuh. Mun urang mah henteu rasakeun isu. Qalbun murabit sobirun ala hadiyatil khalqi. Awas, sabar tina di nyeri-nyeri ku batur. Memang ieu teh prosesna sanes sakedapnya. Wah, urang mah cenah geus baal, aya kitu geuningannya. Ulah karena baal, karena Allah we. Mata upami aya nu moyok, diajar gitu. Ah sia mah bodoh, leres abdi mah jalmi bodoh, saur Allah ge dapang bodona makhluk abdi. Abdi mah makhluk pambodona, numpang pintar nama Allah. Da moal nyeri hate geura sok. Aya nu moyok postur tubuh, lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim, da syariatna masih eta teh keur moyok Allah nu nyieunna. Duh karunya. Cing kira-kirana bahaya mana moyok kasih hadat jeung ka Allah? Ya ka Allah lah. Ayo urang masuk lomba lakob heuleuy nyawa-nyawa seuri nyeri hate eta teh. Sore ngariuk dinya teh eucing. Supados teh seueur nu moyok mah ngariungna sareng monyet. Monyet. Wah ngaruh, paling nyoman sepedong. Kenyoman deui. Diajar deh. Tapi enakeun asli upami tos kitu teh raosna teh kieu. Da urang mah kadang di poyok ku batur teh muncul ngewa malik moyok deui, padahal lamun diperdalam maku hate bener urang mah seperti makhluk teh poyokkeun ngatos. Tos cenah lamun teu dibere eta naon ku Allah dibere anugerah nu teristimewa teh nyaeta qala tulusumti loba repeh sok awewe anu geus jenuh dipikan nyewa ku salaki reh datang ngomong bahala ini eta teh euceup pangsayana teh naon margina ngabejaan rahasia pang soak-soakeun lalaki lamun awewe geus teu ngomong bejaan ku aing mah eta teh nyeri huntu. La yablugul abdu haqiqatal iman hatta zuna lisanahu. Jadi kieu puncakna jelema anu maripat ka Allah nu dibere ku Allah mah nyaeta otakna hebat sampurna, hatena geus alus kaimananana, maka bakal muncul sukut teu loba protes kana naon bae perkara nu terjadi sabab ningalina hakikat Allah. Geus eta mah balik ke dia orang geus kitu geus lulus teu kedah kasaung deui tamat pamajikan selingkuh oh di Allah teh sok atuh sini mah selingkuh akang teh nyeri ke kanyeri abdi mah ditinggalikeun babalesna di akhirat kok kan kitu teh sok taralira umurna teh ngabati punten da kieu bas alaya sape aya nu kitu kan
moyok deui. Eta teh moal mereskeun masalah. Kunaon Kanjeng Nabi ketika dilempar, dihujat, Kanjeng Nabi teu malikeun lemparan jeung hujatan. Allahumma sholli ala sayyidina. Tos we ta eta dit anu dina buku nu teh heula puncakna jelema nu maripatna bakal repeh. Urang mah repehna lain repeh maripat. Udet, jadi kuntu, barusu, tidak apa naon, hamulang hamileun. Yahzuna lisanahu. Jadi kan kada so ayat hayang we terungkap ku nafsu makan. Tah lamun ku si eta mah geus kaki cicing ulah diucapkeun. Lain ucapkeun eta. Terus eta. Ningali pikaseurieun hayang mah diomongkeun geuning. Anu ahli marifat mah henteu. Matak bisi ulah suudon nya. Bisi aya jamin langki nyarios langki seuri eta teh nuju bermesraan sareng rasana. Sareng rasa. Ayo urang mah mohon di dinya. Na barusu tah urang mah tersebut nya eta mah repeh wae. Ih eta teh keur ngobrol jeung Allah ih. Ngobrol jeung Allah. Nya kan ngobrolkeun batur di dieu kan doa. Allahu akbar. Qala rahimahullah man hafidho lisanahu wa aropa zamanuhu wastaqomat tariqatuhu. Awas dikeun. Sing sabay jalma anu ngajaga lisana bari nyaho tentang zaman keuasan. Ayeuna ieu zaman. Wastaqomat maka bakal istiqomah naon tariqatuhu dina perjalananana. Ulah mudah terprovokasi ka dieu. Ieu mah umbang ambing cicing dina tariqah teh mengkol ka dieu mengkol ka ditu nu akhirna teh tepi bisi urang boga profesi repeh we teruskeun we sing istiqomah. Matak wa arafa zamanahu wastaqomat tariqatu. Jadi perjalanan hirupna teh kajeun rek anu ngahujat gen punten ama seueur bertemu sinareng pimpinan-pimpinan pondok pesantren calik didinya diusi bahkan tempatna teh di kotoran itu iya da kulantaran eta repeh we da ieu mah proses ti Allah da eueuh hiji ge pimpinan eta pesantren nu kelantaran anjeunna tos siap da rugi kan hasil aya urang mah anu mau hiji teh geus asin arek dengar kanaan mengkol di kanaan loh ini tetap tak iya merenan Asep Yuda anu biasa ditanyakan man hafidho lisanahu wa aropa zamanahu wastaqomat tariqatu. Tos we lamun urang tariqona ngaji gitu. Tariqah sholawat sing lempeng mangga ai tariqah teh ziyadatul amal infiradiyah namahan amal jeung sorangan sing istiqomah naon mane macana babacaan teh kitu ulah terprovokasi teruskeun amunah teh cenah beregeun bahasa Inggris teu kenging sing lurus ayeuna teh keur loba silih hujat kana tariqah teh euy. Mangga amah nyangakeun kasadayana bade nyanak tariqah mana-mana mangga. Ai di dieu mah tariqahna wudu geus lah. Ngaji wudu sakitu. Aya sing bisa ngajaga lisan. Fa illam yakun bi alam yakdir ala sumti lamun teu bisa repeh walam yujad minhu wahidan min tilkal khamsah maka mautun hadirun. Biasana nu kitu mah ya Allah mangalah abdi
bade maot irah-irah ge nyangakeun tos kitu. Ayo urang mah lamun geus putus asa kitu teh nya. Gusti daripada kieu mah cenah cabut cenah huntu. Naon mautuhu khairun min hayatihi. Punten ya. Lamun teu kuat iman ya, mudah-mudahan sing aya iman ya. Si bener dohir dina Islam ya. Lamun ningalikeun dina situasi jeung kondisi ayeuna ya. Aa pernah ngaibaratkeun lir ibarat cicing di jero kandang hayam. Nu di luhur loba tai kotokan, gigir tai kotok, di kenca tai kotok, dihanap tai kotok, geus tempat suci deui tuh. Solusina iwati ya Allah, mautan abdi kalawan maut abdi leuwih hade daripada hirup ayeuna loba fitnah. Ngan lain putus asa kade. Sok. Ya ayeuna mah mautan we nafsu lah kitu. Jeung jasada mah da loba keneh pare. Gitunya dialajar diajar ayeuna teh punten kaditu ka dieu upami ningali dina barang anu halal haram subhat geus teu kaciri. Mautun hadirun ay mautuhu khairun min hayatihi. Anjeunna mah kieu tos kitu ya Rob. Upami ninggal zaman ieu abdi sanes putus asa, bilih abdi ka canak fitnah bertolak belakang saron ka kedahan ti Gusti mangga Gusti canak abdi maut. Punten upami tos calik di dinya moal aya kasieuna naon moal nyante euy boga penyakit naon ieu cenah ih sok taralami nu kitu kon we engke tos abdi euy urang hobi pah di ditu. Jadi di itu sariri ngobrolkeun mayit oge geus karuat teh akidahna ya mah ya. Tinggalikeun resep tak ngobrolkeun maot teh kieu. Nyantai naon sababna da dipikasieun bakal. Naon eta? Dari urang mah ku sedihna mah ku loba dosa tobat can bisa eta unggul. Dosa we deui. Jadi ya, keistimewaan yang dipasihkan ku Allah kan. Mautun hadirun ay mautuhu khairun min hayatihi. Jadi maut lebih hade daripada hirup. Ayeuna mah ngawe ulah naros kagigireun nya percuma da gunana si eta. Taros eta. Taros eta. Allah. Jadi nu lima ieu nu genep ieu teh hiji Allah masihan akal kapin perang. Nomor kedua ketika Allah masihan sabada akal teh qalbun murabitun. Hate nu tidak provokasi ku gorengna batur. Kade teu kenging waka langsung ditangkapnya. Maka kapungkur nganalogikeun ka santri teh kieu. Lamun maneh aya ida jaa munafiqun binabain. Di mana ayat informasi ke orang-orang munafik yang menyampaikan apapun kepada kita patabayyanu koreksi lah matak ngibaratkeun ka santri upami nujubat binton kok can malik ulah maka ditepak engkena napal kana reket katos geus kana hate mariweuh Allah ge moal kapangi tong boro Allah awak sorangan gitu karasa kolbun murabit. Nomor katilu tulusumtin pinter repeh dina salah. Kaopat di mana-mana urang geus dibere repeh gitu fa illam yakun maka urang dibere mautun hadirun. Ieu puncak-puncakna proses perjalanan jalmi anu ku Allah dibere adab soleh teras akal sampurna, teras iman anu saling direalisasikeun dina saling mika cinta. Tayu nu teristimewa punten ya ketika diberi harta jabatan eta rada dipikeun heula nya ka dieu nya.
akal dibere alham, hati-hati dina salah alham, nomor katilu dibere taufik alham. Punten ari hidayah mah sadayana ge kengingnya, kenging sadayana. Mung hidayah mah spesial, taufik mah spesial. Terus nomor ka opat teh kolbun murabitun, nutup hatena teu kaprovokasi ku gorengna batur. Terus tulusumti repeh geus repeh kitu menikmati katauhidan jeung kamarifatan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina akhir zaman ieu urang samudayana sing kuat iman Islam. Maot urang husnul khotimah.